Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios konten YouTube anu eusi kontena sabudeureun seni budaya atuh sakudak sakedikna aya informasi kitunya utami nama hiburan. Kumaha para wargi kaum dangu ieu dina sasih saum ieu anu ayeuna kiat keneh pangintennya seger keneh gitu. Pamugi saum urang sing langkung sae ti tahun-tahun anu sateu acana kitunya para wargi kaum dangu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekendat oge disarengan ku kondisi fisik anu sehat gitu. Atuh lancar sagala rupina amin. Hatur nuhun kana parantos ngarojong ku manco teras kana ieu konten anu parantos nge-like-na gitunya, anu parantos nyerat komentarna gitu. Hatur nuhun pisan. Jejer anu bade diteraskeun teh nyaeta Sanggeus Halimun Purai karangan Ibu Aam Amelia. Anu dina carios kamari tos duwi kana kaayaan di mana eta inu teh ditepangkeun sareng anu namina Ira cenanya ku obos teh. Nanging kumaha teh? Mangga supados teh nyangkolong kana waktos urang lajengkeun. Ya, kapan-kapan main lagi ya? Cek Ira, panona katara carindual. Oke. Cek Inu, mobil ngageleuyeung, Inu ngalengkah ngajugjug sakolana. Lebah lawang katenjo si obos bangun jongjon maca buku. Wow, bonafit janu, bonafit, Atah ados siapa mere ubar teh. Cek Inu beri jekok, obos ditajong. Naon nu bonafit teh? Cek Inu diuk gigireun obos, kop kana rokona, didudut sabatang, sawarehna diasongkeun ka obos. Ya, rokok. Akakarab ieu, nuhun. Serbung haseup kayu api anu kakara di pareuman jeung haseup rokok tina seuseup nu munggaran ngelun ka luhur. Inu neuteup majuna haseup. Ayu satisfied dear, cek obos ngaheureuyan. Nah da teu di kukumaha atuh. Make nanyakeun seubeuh sagala ya. Nah tos ulin ka mana? Di Lembang. Di hotel mana? On the grass pokoknya mah. Terus nanaonan babogohan luhur jukut atuh? Ya terus cerik gitu. Nah make cerik Di papatahan ku urang. serbung haseup ngelun. Barakatak obos seuring ngabarakatak tonggong Inu ditepakan. Kalde. Ente teh kalde. Nu kitu mah lain papatahaneun atuh, garapeun. Jalma geus teu waweuheun moral nu kitu mah ye. Geus ngadagleg, make kudu papatahan sagala. Dasar kalde. Ya, hese nu kapilih ku Ira mah. Si laing mah kasep, basa dikenalkeun oge mah dipok deui salam ka Inu cenah kituan Yeuh. Asa ka si Yuyum euy. Nejo manehna ceurik dina kekeupan teh. Saha Yuyum teh? Adi urang. Nah make inget ka adi sagala atuh. Ari keur ulin mah ya ulang sok inget ka saha atuh. Nu penting garap heula lauk hayam eta. Inget ka indung, inget ka bapa mah ari rek lebaran. Ya, inget ka adi ari meunang rapel gitu. Kalde sia mah meunang asa capek lah. Mun daekeun ka urang mah wah paling saeutik rolek merena teh tah. Leuwih hina urang atuh ari kitu mah dibeli-beli ku awewe. Alah. Ya. Kala pindah heula diukna ka dieu ya. Ya.
Nu hina mah lauk di paraban cacing daek wae. Ulin jeung ira mah lain hina ye, bagja. Lain bagja lalawara sia. Ulin jeung piaraan batur mah. Ya, lalawara mah gayung deuleu. Cai panas di teleman, bongan saha boga piaraan ditinggalkeun, hah? Teuing atuh bos Cing neangan piubaran teh nu waras atuh. Nya. Ku saya dibere deui lah. Tanggung ieu mah moal aya asad ka adig raya nya. Ye. Hiuk para wargi kaum dangu. Angin berang nebak lalaunan. Pucuk camara aroyag katebak. Haseup nu ngeluun tina rokon inu geus leungit. Da kuntungna geus deka kesek ancur. Para wargi kaum dangu cageh heula lalakon inu. Ayeuna urang samper heula kaayaan Awit. Horolok cai ledeng ngocor kana jero botol susu. Kucrak-kucrak di kungkurahan, cur dipiceun. Sakali deui eta liang botol susu teh diantelkeun kana bibir koran. 2-3 kali di kungkurahan kakara beres. Sok ditangkubkeun dina luhur erak. Lempangna alon da kagok ku bengkung. Awit ngejug-jug ranjang orok anu dibunian ku kulambu brai dibuka dalaunan. Tibra ngagebra jelema leutik anu suci teh. Dah. Gelis. Gerentesna. Aya rasa deudeuh nu nyaliara dina jero awakna. Kieu geuning rasana ari deudeuh ka anak. Deudeuh jeung nyaah anu tan wilangan gedena. Ratuning asih rajaning kanyaah. Kudu namah netep anak teh bebarengan jeung salaki. Kabungah duaan nenjo anak pamageuh duriat. Kitu soteh mun kawina nyaan. Sedeng dirina budak beuki ditetep beuki nyaah. Nah bet siga Kang Inu gerentesna teh. Lain nung mah lain anak Kang Inu. Nung mah anak jelema anu teu boga tanggung jawab. Dedeuh boa di mana ayana. Sedang jalma anu dipake panangeuhan geus nutupan wiwirang ge teuing di mana ayana. Geus ambir sabulan inu teh teu balik-balik para bari kaum dangu. Eta Awit teu weleh nganti jeung sagala harepan. Kacipta keneh ketusna, kadenge keneh sorana anu teu weleh jebras-jebris teuing ka mana ayeuna balikna. Geus tangtu moal hayangeun nenjo orok da lain anakna. Den. Ulah lami teuing ngadeg. Bisi turun geti. Cek sora pangasuhna. Bae atuh mak. Pan geus rek sabulan ngajuru teh. Budak mah nyaho-naon. Yeuh, ngajuru mah sok asa sehat. Padahal di jero mah ruksak teh. Hengen sok geraebong. Awit imut. Lalahunan lempang ka tempat sare. Tuluy ngedeng sukuna disanghunjarakeun. Nu deudeuh nu satia ka dirina teh bet sifat pangasuh. Kuduna mah salaki anu ngarungrum keur dirina kaayaan kieu teh. Ari Kang Inu ka mana atuh ceuk pikireunna. Manehna hak migawe naon wae di ieu imah. Manehna hak rek lunta ka mana wae sabaralilana oge manehna teu katalikung ku tanggung jawab. Manehna teu kasengker ku kewajiban. Da kawina oge kawin bohongan. Dabongan manehna nu geus boga rasa ngajait dirina tina wiwirang. Matak taya hak nyusul, taya hak nyarekan naon wae anu dipilampah ku Inu. Nganu teu kahartieun ku Awit para wari kaum dangu, nah eta potret milah maki diduruk sagala. Cek katerangan Mauti, Inu teh init ninggalkeun durukan kertas di kamarna. Isukna datang ukurek mawa pakaian kitu ge nitahan batur da Inu mah teu datang. Les bae taya beja carita kumatak pikanyarieun. Abong kena nyaan lain ka pamajikan. Sanajan sakumaha judesna Inu ka manehna teh tapi hate Awit anggara ti belat. Anggara teu bisa mapohokeun, misono teu kendat-kendat. Mun tea mah Awit cacarita ku hayang ngadongeng jeung Inu teh yen dirina kajadian kieu teh lantaran taya panyengker ti kolot
lantaran taya anu ngageuing. Manehna teu rumasaeun jadi awewe bangor tukang ngamumurah kahormatan. Manehna teu rumasaeun jadi awewe nu bari sumerah ka lalaki. Tapi naha ari manusia tara meunangkeun aku apes. Kudu salawasna aya dina untung. Inu moal ngartieun naon ka sang tukang pang ieu kajadian tumiba ka dirina. Nu inu nyaho awit teh ukur tukang pesta, tukang senang-senang. Inu mah moal nyahoeun yen manehna teh kacidahan angna ku kaasih. Nya ari dina dunya barana mah kasartaan kacukupan. Teu kudu ngunyang kadeungeun-deungeun barang-barang sarua luar negeri, indung bapana sasat dijieun jalan kacai apan ka luar negeri teh. Tapi naha eta teh cukup pikeun ngabangun kabagja dina kahirupanana. Kaasih para wargi kaum dangu nya, kasih sayang. Kaasih anu kacida perlu nama. Eta anu kacida pentingna rada dilalaworakeun ku indung bapakna teh. Kaasih pangrum-rum lain mangrupa harta, eta anu teu kacumponan teh. Den moal lalajo tepe. Ceuk mah oyoh norojol. Ah moal emak teu purun. Hayang ngedang deui. Nyakeun atuh da den alit makulem nya. Ceuk mah oyoh bari indit. Macam di datar kitu eta intonasina. Maklum pemain anyar teh. Oh. Teuing ku sepi peuting teh. Sakitu kakara pukul 8. Pitunduheun laleungitan da ti beurang lila teuing sare. Beungeut inu kolebatan bae dina pikiranna awit para wargi kaum dangu sanajan kumaha wae oge inu teh tangtu bakal balik heula ka dieu. Pan loba keneh papakean, barang-barang jeung buku-buku nu aya di dieu. Teu pupuguh hatena bat gumbira. Teuing kunaon harapan kana bisa papanggih bat ngajadikeun bungah kana hatena. Ukur hayang panggih teu ngarapkeun leuwih ti kitu. Sanajan bakal ditembongkeun budi nu ketus manehna sadrah ukur hayang panggih. Karasa eungapna ari diuk make bengkung teh. Jung awit nangtung. Lalaunan nu bengkung dilaan. Atuh da mah oyoh nu kitu teh mah ceuk pikiranna. Pajar ulah leupas ti babengkung can 40 poe mah. Namarukankeun teu eungap kitu. Gerentes hatena. Brai muka salambar terus ngagebrai beuki panjang. Breh kalangkang dirina dina kaca. Jangkung lempai beteungna lempet deui cara bihari kulitna bersih da geus lila tara ingkah ti imah. Sakedeung deui aing teh meureun bakal jadi randa. Randa. Deudeuh ku sesebutan. Asa teu hayang wawuh deui jeung lalaki teh. Ari geus nyaho kieu mah balukarana. Diri disurungkeun kana juruna maot. Ngah enggeh taya nu mantuan ngaluarkeun orok manusa suci titipan Gusti Yang Widi. Kop awit kana sisir. Serwuk buuk nu geus panjang teh di sisiran. Tuluy dikumpulkeun kudua leungeunna dikatukangkeun pek diuntunan. Teu dikaretan tungtungna teh da sok beureum ukur we kitu ge nali. Buuk awit galing nyangred najan teu pageuh. Babengkung nu ngalumburuk dipulung. Sok diteundeun dina tempat sare. Sora gamelan kadenge ti rohangan hareup gigireun kamar awit. Geus tangtu kasenian Sunda tina TV tea. Lalaunan bengkung teh ditilepan. Breh beungeut inu nembongan deui. Aduh, Kang Inu jeritna dina ati para wargi kaum dangu. Ku hese awit teh mapohokeun Kang Inu teh. Ku hayang bisa atuh. Iraha Kang Inu rek sumping deui sanajan geus tangtu rek beberes teh. Dajang jina ge ukur tepi kang ngalahirakeun. Basa kadenge aya nu kaketrok awit ngarandeg. Leungeunna nu keur ngagulungkeun babengkung ge eureun kadenge kunci muter ngajetrek. Den Inu. Sora Mauti nyebabkeun jantungna asa eureun sakedapan. Jung awit nangtung lempang ngajugjug panto jetrek dikunci. Den, aya Den Inu. Cek Mauti ngetrokan. Keun bae Mauti hatina jumerit. Abdi ge nyaho. Kang Inu wilujeng sumping jungjunan wilujeng sumping. Kitu emutana teh para wargi kaum dangu eta awit. Panona peureum, tonggongna antel kana panto. Hayang mah muru kaluar ngarangkul ngagalentor.
kadeudeung ati nu dipicang camberang jeung peuting. Geus tangtu rek mawaan barang anu aya di kamar, geus tangtu rek beberes teh ieu teh ieu. Awit lempang ka kenca, salengkah angeunna ratu tunggulan. Lempang ka katuhu salengkah. Beuki ratu cung ajeg nangtung hareupeun kaca satangtung. Baju sare tina nilon pulas kaya saulas di jewang. Pek dipake aganti daster batik anu harita keur dipake. Las diwedak biwirna dipulas ku lipstik. Hayang ngabagiakeun inu. Najan keur panungtungan. Aneh ti barang prukawin bobohongan teh hatena geus meulit deudeuh jeung nyaah ka inu teh. Salawasna sok teu waleh dangdan hayang kataksir ku inu anger dina kaayaan geulis. Sanajan inu nama anger ketus, anger judes. Inu aduh puasa mu caca kurang iya fokus Ampun. mana pantona itu Eta pantona eta lain ieu. oh iya awit Tetela sora inu angeunna ratu ketunggulan. tos kulam panginten den inu oh tos babar parantos badai sasasi gitu Cek inu kahayang mah jung nangtung gabruk ngarangkul. Tapi kumaha mun dikepeskeun ku inu. Kapan salawas nage ketus teu waleh judes da ijir teh meureun da ijir teh eta. Aya picarioseun aduh cing gugahkeun mak tiasa teu manawi Omong inu. Tangtu rek beberes teh. Kitu pikiran Awit parawarigom dangu. Pileleuyan pikeun salawasna biheung panggih deui biheung moal. Teu hasil ngarebut hate Kang Inu teh ku jalan teu hasil ngarebut hate Kang Inu teh ku sagala jalan oge. Kagelisan udah piagul dipake gunung pananggahan teh keur inu mah geuning teu teurak. Wios atuh mah ai teu tiasa mah bade wangsul wae Sora inu. Awit reuas gewat cengkat. Tapi rumegag rek muka panto teh. Ari tadi cenah meureun teh rek muka. Ra dikamanakeun harga diri aing. Eke atuh sakedap den. Ku ibi urang saur. Moal sae tetepang heula mah. Mauti ngetrok panto rada tarik ayeuna mah. Lalaunan Awit mukakeun panto. Brai muka terus gucek panon api-api nu ka karahudang sare. Aya naon mak? Pokna. Iya aya den inu. Oh Kang Inu. Breh beungeut anu dipicang cam teh nembongan. Awit ngarandeg neuteup beungeut inu. Tos bobo orokna. Cek inu bari asup ka jero. Tos kulem. Inu katenjo nyerengeh. Ingeteun keneh basa peutingan bungaran pangantenan. Inu nyawad manehna pedah nyebut bobo. Tapi naha inu teh bet jadi someah kitu. Kapan sasarina oge ketus wae. Awit nuturkeun inu lempang tukangeunana. Inu malik ka Awit. Breh patarema teuteup. Getering rasa anu sakitu lilana di sidem teh bet rumandeg nenjok kaayaan inu teh. Beungeutna jambrosan, panona beureum kawas anu kurang sare. Bajuna kumusut. Awit ngahulang neuteup rada lila. Kang. Ieu teh setelan Chuck Norris. Naon? Atanapi nuju resep Alex Komangnya. Kela naon aja. Enten teh. Kumaha? Iya ari Awit teh tos sabaraha dinten babar teh? Cek inu. Aduh, jadi kana. Nya teu Mang Caca, meni benten ayeuna meni bala kitu. Da teh pan sering begadang dan lain-lain eta teh. Oh. Gek inu diuk dina kursi hareupeun kaca toilet. Ari Awit lempang alon gek dina biwiranjang. Pas hampir sasasi. Cek inu semu ngarahu. Teu lila jung nangtung nyampeurkeun ka Awit. Pok atuh urang beberes kitu cek teh Awit eta. Ulah ngagagayong kawas ayeuna. Pok atuh. Tapi eusi hate nu teu kedal teh ukur lahir ku imut bari luk tungkul. Ari istri gugah babar teh sok taeun nya. Cek inu
Sok naon? Ya, sok pikabitaeun. Lain atoh para kaum dangu eta awit dikitukeun teh. Tapi awit ngarandeg malah mah kaheran nenjok kaayaan inu ge can punah geus jol deui pikaheraneun teh. Nati iraha inu jadi cunihin kitu. Kapan sasarina ge boro-boro heureuy, sakali tanya ge kapan ketus naker nimbalana teh. Kita Kang Inu bade naon? Teu bade naon awit. Sono we ka awit. Nyaan kitu aing teh papahareup jeung Inu. Mun nya teh naboga kasakit naon Inu teh kalakuanana kurobah-robah teuing. Awit neuteup lila nakar. Nah nganggo sono segala rupi. Kapan urang mah papangantenan? Eta mah kapungkur. Kapungkur eta mah. Leungeunna ranggah rek ngarangkul. Tapi awit geuwat ngejat manehna lempang undur-unduran. Nya dipicang campisan Inu teh hayang dipideudeuh. Tapi lain kawas ayeuna lain kieu prak-prakanana. Ari ayeuna? Ayeuna mah awit. Aduh. Eta awit ieu geulis wae. Kang Inu sono. Sono gerantos hate awit. Saenggeus meunang kanyerit timila ka kara diri aing di jeun panglumpatan. Saenggeus meunang kanyerit ti mojang kadeudeuhna ka kara diri di aku. Panglumpatan tina kanyeri hatena. Nu boa teuing moalana teh. Saenggeus manehna meunang di kadeudeuh ati tang tu bakal ninggalkeun deui. Sanes bade beberes teh ya? Ceuk awit ketus. Kacipta kanyeri hatena sababaraha waktu anu kalarung. Ketusna Inu bangun ijid. Ari ayeuna naon atuh nu ngalantarankeun Inu jadi kieu teh? Awit keukeuh heran. Beberes mah gampang. Nah awit moal muruhan ka Akang. Muruhan? Naon maksud Akang Inu teh? Sok api-api awit mah. Sakali we sok tos sasasi awit teh pan. Karawak leungeun Inu pageuh ngeukeub awit. Teu kaburu sadara kana naon anu kajadian harita ngan basa beunta manehna inget Inu disurungkeun saenggeus dikaplok sakali beungeutna. Kang Inu genggap naon ka awit teh? Pokna hatena peurih asa disasak. Teu karasaeun cipanon ragrag nuntutan, lempangna undur-unduran. Reg hareupeun ranjang orok. Alah sok api-api. Kang Inu terang awit teh lapar. Cek Kang Inu, ulah kurang ajar. Awit sanes awewe murah. Tapi Kang Inu sono ka awit ya. Lalaki. Beh nama lalaki di mana oge kasebutna lalaki. Salungguh-lungguhna lalaki tetep we lalaki. Awit nyekal ku lambu ti paparkat cipanonna beuki juuh. Saparantos Kang Inu dikantun ku mila. Saparantos Kang Inu kenging kateraos di istri sanes. Nembe Kang Inu teh nyerios kitu. Kapan samemehna awit teh naros ge tara diwaler pan. Awit geruh keneh harga diri. Moal nampi ka nyaah sapertos kitu. Awit geus teu butuh ayeuna mah ku Kang Inu nya. Robah beungeut Inu teh. Ngadeuketan bari neuteup ti kakareket. Ti kapungkur ke teu butuh. Saenggeus ngancurkeun hirup Kang Inu, di aku Kang Inu teh bodoh. Bodoh ka totoloyo daek mang nyaitkeun wiwirang awewe kawas awit. Yeuh, bisi teu uninga. Mila ninggalkeun Kang Inu saenggeus terangeun Kang Inu nikah ka awit. Nah atuh. Tekebat, kaburu cipanon bedah teu katahan. Kahayang namah nyarita kieu, nah atuh make nyebut hayang diburuhan. Da awit teh sanes istri pesereun. Matak naon urang nyaan wae jantan salaki pamajikan, meureun genah kana hate. Ulah nyebutkeun buruhan-buruhan sagala. Tapi teu kedal. Nya nah atuh Kang Inu teh bodoh. Yeuh wit. Ulah ngira Kang Inu teh nu bieu nyaan. Tapi kawangkid ieu Kang Inu henteu mideudeuh ka awit. Iraha bade beberes. Lain awit teh teu butuh ku Kang Inu, teu butuh. Awit tungkul. Nahan cipanon anu beuki ngagolontor. Kecelak maseuhan ku lambu bodas anu nuruban orok suci. Ngagebra
teu ngadenge aya naon di eta kamar. Geus tangtu awit mah moal butuh Kang Inu. Da awit mah putrang nu beunghar. Tapi ke heula awit ye, ulah disangka Kang Inu kenging dibeli. Ningali ka dieu atuh, nah ka ningali ka mana eta? Eta drakor tos ngawitan. Ye, kalau ka ningali drakor atuh, lempona ka dieu. Pareumana teh pindah gara maca. Eta batu ngurungkeun atuh. Mak, pareumana lah eta TV. Si mak oyoh ka nonton drakor atuh da. Sok Kumaha? nya ira rek beres teh ira. Awit tungkul beuki ngeluh. Ku hayang ngarangkul, hayang cerik-ceritan dina dadana. Tapi nah moal dikepeskeun, dikamanakeun ajan diri teh. Geus disangka awe gampang ku Inu bieu teh. Ayeuna rek nembongkeun kahengkeran hareupeun jelema eta keneh. Para wargi kaum dangu panto kadenge digebrugkeun. Awit teu ngalieuh bray mukakeun ku lampu orok. Breh beungeut geulis teh nembongan. Geulis hampura gerentes hate awit. Geus tangtu eta awit teu butuh ku Kang Inu. Da awit mah putra nu beunghar jelengeng dina pendengena para wargi kaum dangu. Gabrug eta orok dirawu, digalentor, diceungcerikan. Dirawu dibawa ke tempat sare. Duk digolerkeun. Segeruk deui ceurik kanyanyerian. Kang Inu mun seug Kang Inu bieu palai ngarungrum awit lantaran kasurung ku cinta asih ka pamajikan mah tada teuing dibageakeunana. Ieu mah kapan kakacapan oge muruhan atuh muruhan. Nanaonan atuh aing dina tetenjoan manehna teh naon? Budak dikeukepan. Ina mah putra mama. Moal dipasihkeun ka rencang. Moal diogo ku mama. Moal kenging ngecakeun dongengna. Aduh, para wargi kaum dangu rupina cag heula. Ieu carios dina jejer Sanggeus Halimun Peurai karangan Ibu Am Amelia. Kumaha ieu saterasnanya? Carios romantis anu ya sernud kitu ye duh. Tungtungna kitu. Mangga teras manco kanggo carios salajengna. Sim kuring tekendat dara dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan kalih sempal kapiguyon caprukna nya. Nanging pamugi sakudak sakedikna aya hikmah, aya mangpaat utamina hiburanana ka urang sadayana. Mudah-mudahan saum Ramadan orang sing aya dina karidon Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring saja amit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.